Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan wa syukran ala ni'amillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Huwa ar-Rahmanul Qudusul Ba'isul Muqtadiru Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rabbati sumatalinu juluhum wa qulubum ila dzikrillah. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para alimul ulama, para bapak-bapak, para kasepuhan, para pemuda sadayana anu kusim abdi dipihormat kalayan dimuliakan pamulia ku Allah subhanahu wa ta'ala ditambih kemuliaan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji tasyakur hai urang sanggakeun ka Allah anu maha ghafur anu parantos maparinan ka urang sadayana berjuta-juta kanikmatan di antawisna nikmat sehat badan, sampurna akal jasmani kali rohani. Nikmat anu paling ageng itulah nikmatul iman wal islam diiringi ku nikmatul ihsan. Sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas nikmat tersebut urang sadayana tiasa patepung laung paamprok jonghong bersilaturahmi dina raraga ngelaksanakan kewajiban urang ka Allah subhanahu wa ta'ala, tanda taat urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana ka Allah subhanahu wa ta'ala dijantankeun hamba-hamba Allah anu pandai-pandai mensyukuri kana nikmatna Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna pamugia selalu dipentonkeun, dikocorkeun, digelontorkeun ka haribaan alam wastana Kangjeng Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tegakantun ka para sahabat Nabi, ka para keluarga Nabi, ka para asbat tabi'ina, umumna ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana dikucuran rahmat magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala kinjaga di poe kiamah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafatul ummati manten, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para kasepuhan, para guru anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dina saah ayeuna, dina kesempatan ayeuna sim abdi sakedik saala kadar dina pangaosan ieu teh baris ngabahas tentang ciri-ciri mautna hate sareng hirupna hate. Non tah eta hate bisa maut, non tah eta hate bisa hirup. Anu cek akal logika urang, selagi napas urang aya dina kandungan urang, yakin eta hate teh bakal hirup bae. Ternyata secara hakikatna hate urang teh bisa hirup, bisa bae ku hal kalakuan pagawean urang sehari-hari. Dauhan Imam Atha dina kitab Syarah Hikam dijelaskan bahwasana min alamati mautil qalbi adamul khuzni,
Sebagian ciri tanda maut mah hate teh adamul khuzni teu aya rasa nalangsa, teu aya ngarasa rasa menyesali ala ma fataka minal muwafaqati atas hal anu geus diputuskeun ku urang taat ka Allah teu dilakukeun ku urang. Ketika salat ku urang teu dilakonan, hartina urang ninggalkeun kewajiban ka Allah. Salat anu diwajibkeun ka urang ka setiap umat muslim, baik anu cager anu gering, baik anu sugih maupun anu masakat, anu geus akil balik anu sampurna akalna, itu kewajiban ka taklif kudu ngalakukeun ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, di antarana itulah salat lima waktu. Ketika orang ninggalkeun salat teu ngarasa kaduhung, ketika orang geus ninggalkeun salat teu ngarasa menyesali, ternyata itulah cirina hate urang tos maot, hate urang geus teu hirup deui. Sedangkan kewajiban salat, naon sababna urang teh kudu ngalaksanakeun salat? Lantaran salat teh penghubung antara hamba dengan Rabbnya, penghubung antara seorang hamba ka Allah Subhanahu wa taala sesuai anu dicatat dina kitab Fawaidul Khair. Ma sumiyatis salatu salatan illa li annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Kunaon dingaranan salat? Lantaran karena salat teh silah teh penghubung. Mantap sok aya disebut silaturahmi, ngahubungkeun nalikeun antara papada manusia, ngahubungkeun silaturahmi, ngahubungkeun kasih sayang urang kababaturan seja silaturahmi, abdi dongkap ka dieu seja silaturahmi sareng masyarakat kampung Babakan Kidul. Ieu teh silaturahmi, silah. Maka salat tersebut adalah silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara seorang hamba sareng Rabbna, sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika faida qati'as salatu in qata'atil kasalat silatu, ketika orang geus mutuskeun salat, teu ngalakukeun salat, teu ngajalankeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala, itulah salat in qata'atil kasilatu, maka orang tetos memutuskan hubungan ke Allah Subhanahu wa taala. Makana eta dina salat teh diwajibkeun ka urang selagi urang masih keneh boga akal anu sampurna, selagi urang dipasihan hate anu bisa keneh hirup, kekleterkan anu teu bisa nangtung kudu bari dieu, teu bisa dieu urang bari nyengigir, teu bisa nyengigir urang bari nangkarak, teu bisa nangkarak urang salat dijalankeun ku talakok mata urang rukun-rukun salat bari ngiceu ngalakukeun rukun-rukun ngalaksanakeun rukun-rukun salat bari ngiceu Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam terus gitu. Teu bisa keneh bae urang ku talakok mata jalankeun rukun salat ku dina hate urang, hate masih keneh kekeleterkan, maka kewajiban salat masih terus-terusan jalankeun ku urang rukun salat dina hate. Allahu Akbar cek dina hate urang terus kurang. Lamun hate geus teu bisa kekeleterkan acan atuh teh geus bae gitu. Bawa kamu salat, bawa ka masjid, salatkeun. Ngan sok kadang-kadang ai kamu salat tara datang ka masjid tara berjamaah, kamu salat tara berjamaah sataun sakali geus teu daekeun, sataun dak dua kali geus teu daekeun, ai wujudna yang dibawa kamu salat. Cek karpet nu di musala we, kamu kemana aja waktu hidup? Aing geus bayang dibawa kamu salat. Cek nu paeh bohongan dibawa kamu salat. Mata pengurang kana bisa salat, ayo salat sameme disolatkeun. Jak kewajiban urang eta mah. Salat mah lain gesang sugih, sok aya paribahasa kieu. Lain dak salat-salat ting ja masakat-masakat bae lah. Loba anu rajin salat ya jatarekeun sugih-sugih. Ai urusan sugih mah ku kalakuan salat ieu lain. Salah orang ngalaksanakeun salat tujuan hayang sugih, ngaco eta. Jeung loba deh
lamun teh wiridan cenah moal boga duit. Lamun teh hudang teu penting moal boga milik cenah nya. Berarti orang salat teu pentingna, zikir orang teu pentingna, wiridan boga aurat-aurat mah wiridan teu penting. Orang tujuanna buru urang mah hayang kana kasugihan lain lillahi taala lain karena Allah. Salah kaprah panu kitu mah. Mantap, ketika orang meninggalkan kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala, ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala di antarana itulah salat tengah ngerasa nalangsa, tengah rasa menyesali diri, orang geus meninggalkan salat, geus ninggalkeun kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa dirasakeun ku urang, tanpa disadari hati urang tos maet maudzubillah min dzalik. Embu pan urang hate pae nya kabeh hayang hirup. Mana deui urang cirina tandana urang geus maot hate teh kataatan ka Allah Subhanahu wa taala ilah ngaji anu dilaksanakeun setiap malam Jumat. Ngaji dina malam Jumat urang ketika ninggalkeun ngaji ku sangaja lain ku uzur. Aya mah aya urang di imah tapi ku sangheuk teh diengkekep ke belah Jumat hareup di belah. Ke Jumat hareup deui rada sangheuk deui, ke deui lah Jumat hareup deui lah. Terus jurusan bae mana geus libur 4 Jumat ditambah ku endungna jeung ku sangheukna. Sedengkeun ieu ngaji teh ciri tanda urang taat ka Allah. Naon sababna? Ngaji ge parentah ti Allah melalui lisan Kanjeng Rasul. Pancen Kanjeng Rasul teh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu, tolab ilmu, ngaji urang itu kewajiban, fardhah, kewajiban urang ka setiap muslim, baik muslim nu geus kolot, nu geus aki-aki, lain kewajiban kanu barudak bae, lain kewajiban kanu jarag-jag bae, anu geus kolot ge kewajiban kudu ngaji, lain sunah deui wajib. Adapun urang bisa jeung artina eta mah rahasia Allah. Ari urang geus ngalaksanakeun mah dengan sekemampuan urang ngadengekeun ngaji denge, lamun geus karolot teh mah ngaji denge, lamun santri teh mah ngaji ka pasantren dititipkeun ku kolotna. Ari geus ngalaksanakeun mah kawajibanana tolab ilmu, neangan ilmu pangarti ti guruna ti kiaina, di papatahan amil jurmi yang ngelal ngasal jeung sajabina, kitab ieu jeung kituna, pan nahwu, pan tafsir, pan fikih jeung sajabina dilaksanakeun tapi teu ngarti keneh bae. Lieur jeung lieur bae ngubong jeung teu asupan akal bae, teu asupan otak, teu asupan hate. Atuh eta patawakal Allah, pasrahkeun bae urang ka Allah. Nya kitu deui urang anu geus karolot ngaji denge, kadang-kadang geus kolot mah urangnya rada kaharti seutik mah di musolah mah. Oh bener kitu. Kaluar ti musolah mah eta karak dua leka ge poho deui kadang-kadang. Ngaran geus kolot ieu. Geus kolot mah beda, loba pamikiran beureun. Cek barudak teh mah geus belajar geus kolot mah pabelit jeung harga beas. Ngenteuna naon lajuna mah eta mah urang mah nu penting ngalaksanakeun kewajiban. Adapun urang ngarti jeung teu na kaharti jeung teu na eta mah lajuna mah rahasia Allah orangnya. Syukur-syukur orang balik di musola setiap pengajian anu disampaikan ku guru-guru orang, ku orang kaharti, bahkan lain ku kaharti hunkul, bahkan bisa ngalaksanakan setiap sapope orang. Anu tadina orang sok ngalaksanakan pamaksiatan, oh eta nu kitu teh endah cek hukum agama mah, cek akal logika mah asana doang endah amat, ternyata cek kacamata agama mah teh endah, oh ditinggalkeun. Berarti atuh endah jasa eta mah. Nya ngarti, nya paham, nya bisa ngajalankeun, bisa ngamalkeun. Anu hese mampu ngamalkeun. Hese eta. Kadang-kadang mengukur bisa ngomongna doang. Nitahan salat lima waktu, nitahan salat sunah. Ai salat lima waktu mah orang sakit, sanajan sanggeug ge urang dilaksanakeun ngawajiban nu sunah be. Kadang-kadang malah mun teu dipaksa-paksakeun eta teu penting kitu nya. Naon jang ukur hudang doang. Aya hudang hayang kieu. Geus kieu mah asup deui ka kamarnya teu ngisang-ngisang acan. Komo usim tiris mah. Loba alasan. Kadang-kadang mengukur bisa ngomongna doang. Ngalaksanakeun hese ngamalkeun mah urang.
mantak anu haripuh teh lain ngalakna ieu jang ngamalkeunana. Ngarti mah ngarti ngeun teu bisa ngajalankeunana. Tah ketika urang geus daek ninggalkeun salat, daek ninggalkeun pangajian anu geus dirutinkeun setiap malam Jumat sumaona lamun daek teh mah malam Senin, malam Sabtu ngeleueur di ka Muara II, malam Minggu ngeleueur di ka Hunibara moal dicari kanan ya ku urang Muara II moal dicari kanan, ku urang Hunibara moal dicari kanan, ku urang Cikaria moal dicari kanan, ku urang Malang Sari moal dicari kanan, urang lamun daek ilun ngaji teh ya kekeleueuran pengajian moal kudu dicari kanan. Ngan ku sanghek tong boroning kanu jauh cenah kanu deukeut ge bageui kadang-kadang masa bulan sakali. Tah lamun urang teu ngarasa kaduhung teu menyesali diri geus ngalakukeun hal anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ninggalkeun hal-hal kewajiban anu geus diwajibkeun ka Allah, kataatan ka Allah, maka urang teh itu termasuk tanpa disadari kembali di hate urang teh geus maot. Naudzubillah min dzalik. Mana deui anu ninggalkeun cirina urang maut hate teh watar kunadami ala ma fa'altahu min wujudi zalalati minaz zalalati allati tujadu minka. Cirina urang lamun hate geus maot teh ieu ku urang inget-inget bae mah ulah gampang heulanan urang ngahukuman batur ngahukuman awak sorangan bae urang mah diinget-inget ku urang ieu. Lamun urang teh geus teu ngarasa kaduhung ngalakukeun pagawean anu termasuk na maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta teh hate urang geus maot. Naudzubillah min dzalik. Ai maksiat teh bermacam-macam. Komo di zaman ayeuna mah geus pabaletak eta pamaksiatan. Lain ngeun hukur urang kudu kekeleuyaran keluar nongkrong di luar orang maksiat, di imah bagi bisa jadi orang maksiat. Mana di antara melalui HP bagi orangnya chattingan jeung babaturan, ngomongkeun babaturan, ngomongkeun nu sejen lewat chattingan, lewat WA-an, komo lamun dina grup mah paneta urang geus maksiat ka Allah. Naudzubillah min dzalik. Nyedaknya kamari undian itu bisa diwakilkan acan pohar eta jaro tuh ulah ngomongkeun jaro coba atas nama bapana misalna lamun Ki Amir teh mah atas nama Ki Amir dina kupona ditungguan ku pamajikanna teu meunang pan aya kaluar aran Ki Amir ngan berhubung ku pamajikanna tanapkeun ka sohib di talangan diwakilan teu meunang kudu Ki Amir we nongkrong di ditu ti isuk meletup. Aduh aing aya bae ngeramekeun lembur rame bae oge heuh. Teu pira horeng hadiahna mah sepeda asa Jokowi we digitukeun. Aduh. Laju becek keluarga ngulutruk bedak padahal geus kaluar eta aran salaki ku peda wakilan ku pamajikanna teu meunang cenah kudu salakina bae ku Ki Amir bae cek Ki Amir aing boro-boro ninggalkeun mushola burung aing cenah tinggalkan berjamaah teu hayang ama cek Ki Amir sapeda ieu cenah paling 500.000 mun aya pamere mah lumayan we 500.000 ge abi ge padahal mah ngarep-ngarep sugan tambah keluar aya nongkrong deui ditunteu jadi si Tita nyanyi Indonesia Raya rek maghrib gerak beres. Aduh dayat teu nya aya badat. Tah eta urangnya melalui jeung babaturan chattingan ngomongkeun eta lah atuh sarobaya maksiat ka Allah. Aya teh gibah mana eta? Gibah mah teu pahareup-hareup bae. Mantakan eta di imah bae urang bisa jadi maksiat ka Allah mah nya. Ngalalengke salat bagi urang areup maksiat. Komo dina HP mah segala ayanya. Komo HP geus Android mah beuh. Matakan aya pan di urang gen undungan eta ngomikeun HP Android ngomikeun HP cinit mau borat heueuh ku kitu nama. Ngeun jarang anu menelepon biasa SMS. Sakali nang SMS teu dibales. Ai ku eueuh jeung ngabales nama ku WA. Hese ngahubungan ge. Jarang eta urang meuli pulsa. Gisang telepon atanapi SMS dong baheula. Langsung kana paket WA. Teu boga WA ripuh ka jasman.
Ngan ai kumaha dorat teh ku kitu na burung laju nama lah ai mah dorat mah. Murukana burung ku HP teh kitu bisa madorat, bisa bae madoratnya. Nelponan pamajikan batur, nelponan rangda. Tah, lamun orang geus ngalaksanakeun, geus ngajalankeun, geus migawe pamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi urang teh teu ngarasa kaduhung. Kaduhung amat ya Allah, abi geus ngalakukeun maksiat, geus ngajalankeun maksiat ya Allah. Kaduhung amat kamari abi teu pangajian ya Allah. Kaduhung amat abi kamari ngawean rangda, nelponan rangda ya Allah. Kaduhung amat kamari geus ngomongkeun batur ya Allah. Kaduhung. Tah enak ya kaduhung kitu mah. Ieu mah adem ayem bae. Hare-hare bae. Tah berarti nu kitu teh ciri urang teh hatena geus bae. Ngong adan urang hare-hare bae, santai bae. Belah karek jam 12:15 menit karang adan can komat. Geus komat cek pamajikanna kagera salat geura kacai kae karek beres komat. Kagok kopi karek setengahna doang dina ieu. Suruput deui bari jeung suruput usim eta suruput suruput kumirasa eta suruput tuh kade tuh tukang suruput ya kadinya nurut bae ku ketuana kadinya diupload bae ku ketuana suruput kagok aing ngopi menjeunna susuruputan kebelah jam hiji kebelah jam setengah 2 can asar ieu endah bae salat jam 2 jam setengah 3 ge nu penting macan adan asar masih kena asup dohor endah bae ngeun eta waktu dengkengke bae mending lamun teu tunduh teu rasa ngaduhung sama sekali urang teu. Eta mah orang seperti geus ngalaksanakeun, geus ngajalankeun maksiat, geus ngalakukeun maksiat, geus ninggalkeun kewajiban ka Allah kaduhung, urang kaduhung segede gunung, masyaallah kaduhung amat. Astagfirullahalazim. Tah, berarti hati urang teh masih kene dihirupkeun ka Allah. Tah. Wa alamatu hayatihi bil anwaril ilahiyati. Tadi cirina mautna hate ayeuna lawan katana. Ciri hirupna hate urang teh bil anwaril ilahiyati sababiahna aya cahaya ilahiyah dina hate urang. Ngeun cahaya ilahiyah teh wa illam tudarik hali ghaladi hijabika sok sanajan eta cahaya ilahiyah anu nempel dina hate urang teu karasa sama sekali teu ngarasa aya cahaya ilahiyah dina hate urang kusabab naon li ghaladi hijabika karena kandelna hijab urang tapi urang teu ngarasa hartina urang ketika geus ngalaksanakeun maksiat urang ngarasa kaduhung ninggalkeun kewajiban urang ngarasa menyesali diri tah berarti hate urang dihirupkeun ku Allah masih kena hirup urang husduka ala ma fataka minat taati nalangsana urang ngarasa susahna urang kana anu geus mutuskeun urang antara urang jeung Rob tina kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala merasa kaduhung nalangsa menyesali diri itu ciri urang teh hatena dihirupkeun ku Allah mata urang dicirian bae ku urang awak urang ieu aing hirup keneh teh hate ieu apakah geus bae ieu hate itunya lamun urang resep keneh maksiat resep keneh doraka daek keneh ninggalkeun kewajiban ka Allah berarti urang teh geus paeh hatena lamun urang ngarasa kaduhung ngarasa menyesali diri geus ninggalkeun kataatan ka Allah geus ngajalankeun geus ngalakukeun pamaksiatan ka Allah ngarasa menyesali diri ngarasa kaduhung berarti hate urang teh keur hirup dihirupkeun ka Allah fatafarriha bisuduril a'mali minka ketika hate urang lamun hirup dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala hate urang teh merasa senang bunga bahkan urang senangna teh pikeun ngalaksanakeun amal-amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala semangat dina hal ibadah ka Allah rek salat urang semangat
ngadenge adan orang gegeuraeun ngalaudu ka masjid kamu sholat berjamaah lamun daek berjamaah teh mah keur sholat di imahna ge urang begitu urang adenge waktu sholat gegeuraeun ngalaudu sholat teu ninggalkeun kewajiban semangat bae urang ngalakukeun ibadah pengajian urang semangat bae tanpa aya implik-implikan kadi itu deui tanpa hayang aya anu ngalem deui leungit rasa nu kararitu urang berarti hati orang teh geus dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala semangat dina ngalakukeun amal-amalan soleh ka Allah Subhanahu wa taala ibadah ka Allah Subhanahu wa taala makana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masihan resep pikeun ngahirupkeun hati urang mana cek Kanjeng Rasul alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i cek Kanjeng Rasul dianjurkan ka urang ke setiap manusia anu beriman ka Allah Subhanahu wa taala iman ka Kanjeng Rasul iman kana rukun iman anu genep bimujalasatil ulama'i dianjurkan supaya urang teh duduk bersama para alim ulama diuk babarengan jeung para alim ulama yakin anu didatangkeun lain kadorakaan lain ngomongkeun batur insyaallah yakin di dalamna di jerona aya pangajian lamun daek duduk bersama jeung para ulama ilu istighosah duduk bersama para alim ulama tapi aya bae anu sieuneun inggiseun isineun diuk jeung alim ulama aya bae lamun dina ngariung aya anu curhat ulah cenah ge lamun diuk ngarendeng jeung kiai lain ku teu hayang cenah ge teh jeung kiai ada hal yang bisa menyakitkan hati cenah ge anu ngerasakeun abong naon abongna batur ngajejer cenah plastik beureum urang mah cenah besek aduh matakan aya bae nu hayang dirobah cenah ulah plastik beureuman kabeh diratakeun rek kiai rek pajabat rek santri rek cacah rek walaka eta mah pokona mah besek bae kabeh atuh kitu mah lain deui salah deui nya eueuh tanda kehormatan urang eueuh tanda ciri urang mun urang teh dianterkeun baskom tah endah mun kitu mah dianterkeun baskomna lain ieu mah bisi gitu bisi ieu mah ngan teu aya pan di urang mah teu aya nu kitu di mana ge rata-rata di mana ge sok itu matakan eta aya bae nu undung diuk jeung kiai cenah kitulah alasanana lain ku teu hayang cenah diuk jeung kiai hayang meureun make hadis ieu bi mujalasatil ulama hayang duduk bersama para alim ulama ngeun eta deui sin kitulah wastima'i kalamil hukama yang kema burungnya eta mah ulah dipilihan lah lamun anu deket jeung kiai diuk jeung kiai wayahna burung ulah ku besek-besek teh nya karunya membunuh perasaan cenah heuh deui nya aku kitu nama ai teh ditarik ku kiai teh diuk ngarendeng ari ninggalkeun ja bisi duduh gegedeun ari diuk barengan jeung kitu cenah nya wastima'i kalamil hukama'i ngupingkeun ngadengekeun ucapan ahli bijaksana ahli hikmah tah ieu teh resep ti Allah ti Kanjeng Rasul supaya hate urang eta dihirupkeun ku Allah urang duduk bersama jeung para alim ulama amilin ngadengekeun kana ucapan-ucapan anu ahli bijaksana ahli hikmah ngadengekeun pangajian ilu dzikiran ilu istighosah fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita mangka saenyana Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun hate anu geus maot kusababiah urang bisa ilun duduk bersama jeung para alim ulama alhamdulillah mata kula ndung-ndung eta dieu babarengan hirup hate urang eta aduh ayo gara-gara begadang di sisi pantai ya kade dong na ieu manggih nu eta be aduh teh mah
intermezzo bae urang ulah kesel ting bae lah. Ini serius-serius ting lah. Nah, orang lamun daek duduk bersama ngadengekeun pangajian, ilu istighosah, ilu zikiran, yasinan babarengan urang, maka eta bakal dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala hate urang anu tos maot. Da ieu mudah-mudahan urang teh di dieu kumpulan di mushola, sejak urang tolabul ilmi, sejak urang ngalak ngagugurkeun kewajiban urang sebagai umat Islam, mudah-mudahan hate urang teh dihirupkeun deui. Anu tadina hate urang paeh mudah-mudahan dihirupkeun deui ku sababeh urang duduk bersama. Kama yuhyil ardal maita bima'il matori, mirip sapertikeun Allah ngahirupkeun kana taneuh anu tos maot. Kunaon? Bima'il ardi bima'il matori, ku turunna cai hujan. Pan ari halodo mah nya taneuh ge tarareuas, lamun usim, lamun nu taneuhna taneuh teu lama jelas. Katempo urang bareulahna ge. Kunaon? Ku halodo teu aya hujan. Tapi lamun aya hujan pan becek. Papelakan gararing pararae. Ku sabab naon? Ku teu aya cai. Ku teu aya cai hujan. Sumur garing tuh lah. Tapi lamun aya hujan, yakin pepelakan anu tadina geus pararae bisa hirup deui. Daunan deui, hejo deui daunna teh nya. Bima'il matori, ku cai hujan. Ta ieu ge urang hate urang bisa hirup deui. Sarua ieu ge ku cai matak sok aya peribahasa siraman rohani. Karohanina urang muni berak. Siraman apa? Kumpul di dinya nya. Nya karamana nya karohanina siraman rohani tuh nya. Nah rohani ruh urang disiram kunaon ku pangajian ku pangeling-eling. Anu sabenerna mah eta model abdi pribadi mah lain dengan ukur mapatahan bapak-bapak lain mapatahan awak sorangan sebenarnya mah ngeulingan awak sorangan ngaranna ge manusia ieu loba kapoho loba ngalakukeun maksiat ketimbang ngalakukeun taat urang rumasa abdi pribadi mah gitulah ieu ge itung-itung ingetan awak sorangan atuh ketika asukan hate urang kabehan atuh syukur alhamdulillah eta mah nya. Para bapak hadirin jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilahna urang daek ngalaksanakeun kataatan ka Allah di antarana daek ngalaksanakeun pangajian setiap malam Jumatna, mudah-mudahan hate urang teh dihirupkeun ku Allah sehingga orang semangat dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang semangat dina ngalaksanakeun amal-amalan ka Allah Subhanahu wa taala, ngalakukeun amal soleh. Mudah-mudahan selalu semangat jeung semangat baik. Rek muludan urang semangat dina rek muludanana. Anu ngajadi panitia semangat neangan dana kadi-kadituna demi tercapaina naon PHBI ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami urang lamun merasa semangat eta dina urusan PHBI, rek muludan tah, rek rajaban tah, rek muharraman tah, rek santunan anak yatim, semangat anu urang nu ngajadi panitiana sumawana anu baroga duit mah semangat naonna nyumbangna, maka eta teh termasuk hate urang geus dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, panginten tisim abdi saki di alap cekap hapunten anu kasuhun bilih sareng tantos pastina ceplak-cepluk lisan abdi teh omongan abdi aya anu teu ngeunaheun kana manah, bisi aya anu kasinggung kana hate. Eta teh abdi lain niat nyinggungan, hanya sekedar intermezzo bae. Teu boga niatan nyinggungan, naudzubillah min dalik. Ulah kesel ting bae urang mah. Teu, lamun memang merasa kasung abdi minta dihampura bohir batin abdi. Dunia akhirat kade hampura. Tadi nama disebutkeun kopi kade, aya celepak bae nu nyahuan. Iya, ada nama antara kita aja kepada ya. Bisi aya teh tadi teh ceuing peribahasa na kacolok mata herang hampura lain rek nyolokan mata herang lain eta mah contoh doang ya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Urang mah sadayana ge ngamuliakeun kana ulama ngamuliakeun kana kiai.
Sakitu panginten teh sim abdi kirang sinareng langkungna sim abdi nyuhunkeun dimaaf sareng dimaklum, nyuhunkeun dihampunten tina sagala hal rupi kakirangan abdi, kasalahan abdi, kalepatan abdi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.